Ai mana nyen masalah deui nya. Masalah naon, Bi? Eta tukang cocokan. Ke ai maneh meuli naon di? Mobilan. Dibayar teu? Dibayar kudu duitan. Ai maneh pantesan yung kudu duitnyaan karunya tuh. Batur mah keur usaha keur hese duit, mayar kudu duitan. Bi, kan aja meuli lagi mau mobilan. Dibayarnya kudu duitan. Mun aja meuli mobil asli, nah karek bayarnya kudu duit asli, Bi. Dasar budak tilil. Lain Jul, sanggeus lila aing teh ngadahar nasi goreng euy. Atuh meuli Nyasa teh goblok duit anjir. kok penting atuh milu yuk Meni yang nasi goreng pancen hayang nasi goreng nu beh mana di kotana. oh di mana we asal di kota atuh. Hayu Nah, kok nasi mangkat goreng di kota mah. mangkat penting Gua duit di mana? ulah mikirkeun masalah duit lah nu penting mah hayu weng kok Aslina Jo. asli ngan omat engko pas beres mun orang lompat dirinya milu lompat cing tarik pokoknya mah Anjing. Meureun maling sih teh nu kitu mah. Kumaha mah digorokeun waling eta anjir ku tukang nasi gorengna. Hah? ya pokoknya masing tarik we meureun moal katewak yeuna katewakna meureun keur apes teu katewak meureun keur untung. Banget sia hurung. Cara Rudi teuing anjing. Dia nasi goreng aing di imah. Parah anjing sieu. Kan aja itu penting lewat ke astana di tonggo geuning. Heeh. Eta aja aya nu nyungsirikeun sia Mang. Awewe lalaki. Awewe sorana mah. Terus aja kumaha teh eta? Aja ambek we da disungsirikeun aja keur teu hayang seuri. Sahanya eta puting-puting euy. Teu nyahoeun sieu. Owanianan anjir. Di dinya teh angker sia. Kunti beuh eta mah. Kunti mah. Heeh. Sieuna tuh mah aja mah. Sieuna tuh aja. Ya, pan kajadian lagi peuting sih teh. Kan make jeung kudu sieun ayeuna. Pan puting mah teu nyaho Mang eta kunti lainna. Nyaho lagi ayeuna. Dak rempag kieu teh. Bi boga deungeun di imah bi. Boga sop Sop naon? sop ayam. Sop ayam. Heeh. Kok beneran atuh sarana kencot ieu teh. Lumayan ngesop hayam bibi, biasana ge sok taraje. Keluar menang anjuk Oh, bae menang nganyuk ya itu da ngeunah we bener sana ieu menang nganyuk. Nya. Ngenta urang ah. Heuh sok loba ieu. Yang lebih bingung ieu teh Bingung kunaon? masak ayam. Meroe kok sapi. Terus Mulai tadi adu ayam jeung sapi dan jero panci. anjing. Nepikeun kainya pipikiran ieu bibi aing. Please atuh bi. Piraku pan hayam lagi geus menang nyacagan beureunan. Sapi anjir geus tinggal bubukna pan beureun eta teh naroiko teh. Ampun teuing nepikeun ka dipikiran kainya ieu bibi aing geus jeprot deui wae anjir sirahna. Aing mah curiga aing mah. Da benar cek aing ge. Benar cek aing ge. Aya pakuan na sirahna lur. Bibi aing mah. Mang, satu aja yang bodos ya. Tapi mau ketemuan duit, kumanya. tak geramana teh ulah jajan bae sesa jajan teh tabungkeun cengcelengankeun jadi boga kahayang teh boga cengcelengan Kita ge aya cengcelengan Mamang, dan bisi haram. nah harap belah naon Cengcelenganna bentuk bagong. Pancik ustad ge ajai keur itu ngaji. Tah bagong teh haram cenah. Jadi we duitna bisi haram. udah eta mah cengcelengan jai lain daging
kecuali eta ceng-cengan dihakan kumane karak haram. Dan Mun urang jadi pemain bola ada teh nya. rewaan juga kieu nya pemain bola cenah. Di mana teuing pemain bola Burayut teh? Man burayut. Nu kieu mah kurang begang saeutik, Rad. Sarua keneh dijual. Burayut kurang pegang saeutik, bucitrek bencenut. Eta keneh. Teh. Jeung bari oge naon maneh? Motivasi maneh naon jadi pemain bola? Hah? Pandai pemain bola mah nih ku reporter teh sok dipanggil sayang. Ya terus? Coban ke ieu cenah cek reporternya. Mun urang keur main yo. Ya kali ini saudara kecil membawa bola melewati lawan-lawan, tendang saja. Oh sayang tidak masuk ke gawang, tidak terjadi gol kali ini, sayang sekali. Gitu pan. Angot mun gol, eta teh gol. Teu asup kana gawang. Mun gol mah sigana jungkir balik mah reporter. Banget sia hurung. Ya. Tak kieu lur tah. Jeritan hati seorang jomblo. Ya. Tiga kieu. Anjir. Ya. Lamun misalkan aya nu hayang manggil sayang, teu kudu jeung make capek-capek main bola sia teh. Hah? Neangan awewe. Lur mata ge tong lila teuing nya nu ngajara romblo tong lila teuing. Kita jiga kieu ngacaprak. Kebayang mun si ieu jadi tukang main bola berenang. Motivasi teh hayang dipanggil sayang. Hayo we teh diasupkeun meureun teh bola teh. Dikulacus-kulacuskeun ka itu ka dieu meureun nya. Jelema rempag anjing. Parah.